Meni asa sok rarujit ari gugah bobo pamangan teh. Halo guys, assalamualaikum. Sata can rutinitas abi di dieu bade ngange heula lipstik. Kumargi abi tadi teh gugah bobo teh kalakah pamangan janten abi teh dilajeng heula ibak tadi teh. Saatosna dilajeng ibak teu hilap oge da geuningannya bade disorot ku kamera janten we abi teh ngange heula lipstik. Saatosna ngange lipstik sareng dangdan abi di dieu teh langsung we beberes kamar da kumargi teh si kamarna teh can diberesan. Ari sabiasana mah abi teh nya pami gugah bobo teh sok langsung beberes kamar. Kumargi tadi mah abi teh pamangan janten tadi teh dilajeng heula ibak. Saatosna dilajeng ibak teh teu hilap oge da hoyong dangdos heula geuningannya. Ku abi teh dilajeng heula dangdos entos we pamiatos dangdos mah ku abi teh di dieu teh dilajengkeun beberes kamar sareng beberes tengah bumi. Da geuningan ieu teh si tengah bumi teh can aya nu ngaberesan sapertos biasa we geus abi mah pami meresan tengah bumi teh muka-mukakeun heula hordengna terasi hordengna teh ditali-talikeun. Kumargi tadi masih hordengna teh atos aya nu ngabuka-bukakeun janten ku abi teh kantun ditali-talikeun. Saatosna ngabuka-bukakeun hordeng sareng nali-nalikeun hordeng teh ku abi teh di dieu teh bade dilajeng nilep-nilepkeun heula samakna. Da soalna geuningan sok aya samak anu ngampar di sisi ieu teh nya geus janten ku abi teh ditilep-tilepkeun. Kumargi atos nilep-nilepkeun samak janten ku abi teh di dieu teh dilajeng oge anu dipayuneun tipina geuningan osok balala sareng deui abi teh tadi teh nya nyimpen sale dina kolong tipi teh ieu dina lomari ieu teh janten seueur rametuk atos we ku abi teh dikeprukan heula geuningannya da ieu teh rametukna teh meuni napung ka mana meuni geuningannya tah ku abi teh disimpen heula we ieu teh dina luhur tipi si salena teh da soalna abi teh bade nyimpenan heula gerohaneun geuningannya geus. Saatosna ku abi disimpenan gerohaneun ku abi teh tadi teh sakantenan we si salena teh disimpen ka dapur oge. Tah ku abi teh nya kumargi atos teu aya ieu teh rametukna da salena atos disimpen ka dapur ku abi teh di dieu teh bade dilajeng disapukeun. Teu hilap oge ieu teh nya pami sasapu anu dipangkereun tipi teh ku abi teh ieu teh si acuk-acuk anu dina luhur tipi teh diangkatan geuningan diberesan langsung we ku abi teh ieu teh diberesan deui disapukeun deui. Saatosna disapukeun kumargi atos beres. Hatur nuhun kanu atos ningali video abi. Dadah, assalamualaikum.